Oh, Kak. Oh, mau aku beli berangkat. Ya kan nggak masukin baju lah kan atas. Ah? Oh, oh, guys. Hausnya. Oh, Assalamualaikum. Kayaknya berbudak heula lah. Pamitan heula ka barudak. Ih, jabarudak nage areueuh ieu. Hei, pos. Aing neuk pamitan ka sia. Aing neuk berantau ka jauh. Pasti aing kangen jasa ka sia, pos. Aing moal poho ka sia mah, pos. Karena selama ieu sia geus setia sama aturan aing. Di saat aing susah, di saat aing seneng, di saat aing bahagia, aing selalu diuk di dieu. Dadah posku. Semoga suatu saat aing bisa diuk di dieu. Bisa bareng diuk di jeung barudak. Aing pasti kangen jasa ka dieu. Dadah, aing nangan heula budak nu lainnya. Dadah, pos. Siap, Mas Mek, siap. Siap. Kieu leungeun ya. Ya, terus. Ah, Ha, ah, ha, ah. ha. Nendang, Bek. Nendang. Si menendang aing sih. Atuh kumaha teh pan posisi sia di hareupeun aing. Atuh nyigir lah. Nyigir, dia nyigir. Menang nyigir kumaha Awas sih? nggak menendang aing deui. Oke, oke. Turutan. Oh, Siap. Siap. Ah, Ha, ah, ha, ah. ha. Nendang, Bek. Nendang. Si menendang aing mah sih. Karena si Sidak Kami keur belajar pencamet. belajar penca. Oh, Met, kami mung jadi lalaki lemah. Kami hayang bisa ilmu bela diri, jeung jaga-jaga bisi aja lemah anu niat jahat ka kami. Oh, bener. Emang penting laki mah kudu bisa ilmu bela diri. Kali aku ngajarkan ya. Anu, cie bisa gitu, Mek. Gabah. Atau jawara ya, pira aku tuh bisa penca. Dia, ini kan dia. Jurus nana teh, Met? Jurus mau congkok ya, kalau diseritik. Oh, mau congkok. Tapi Met, aing mah hayang belajar jurus orai macong teh, Met. Ulah. Jurus orang macam mah atau sembarangan. Eta mah khusus jeung aing doang. Sadaya mah ulah yang bisa, oke? Oke. Oh, sah. Ayeuna belajar lasernya. Siap, Met. Siap. Oke, siap. Ayo. Kemana nyanyangan budak? Di pos eueuh tadi. Alah, ting. Kadieu kitu sugan aya di dieu ya. Biasa we beungeut rintik. Atuh kumaha nya Met teh beungeutna ngos-kos kieu meureun. Tuh ngadekan bayi dong ngelayat aja jeung Ngeleleh mah. Kitu Met. ocok bae ngelawan bae. Siana nya ngomong bae. Oh, Siap jurus. siap jurus. Buk biasa be. Itu geus biasa meureun Met bukna. Kira ngokon jurusna. Ih. Oh, oke. Nah, coba. Penurutan sih ya meureun Met. Sorana. Oh. Nur. Gitu. Can. Kumaha anjing? Can mirip. Tuh. Tuh. Kurang. Titik deh. Geus Met suarana. Jangan, coba. Jangan. Aing. Coba tips ya. Coba parup. Nah. Tuh, gitu Met. Coba deh. Bau, sungguh. Oh, dak. Di kemana betulna? Berang-berang sapi baik itu. Aing deuk pamitan met ka dieu ge ka Saria. Pamitan. Oh, met. Mang Didin dek pamitan. Emang Mang Didin dek ke mana gitu? Aing deuk merantau heula bek ka jauh. Merantau. Mang Didin serius. Serius bek.
Aing dek milu gawe heula jeung kakak aing di Batam. Mang Didin, dek naon usaha kudu ka jauh-jauh. Di dieu be mang nean usahana. Oh bener mang, susah senang orang kumpul bebarengan di dia di lembur orang. Ulah kudu ka jauh-jauh usahana. Oh, Mang. Ulah jadi merantau nanya. Aing tetap jadi bebek. Mang Didin. Doakeun aingnya kusia kabehan supaya aing selamat di jalanna sampai tujuan sing sukses di perantauan aingnya. Amin, Mang. Gasnya aing neuk anu si benjo heula, aing neuk pamitan. Sekalian aing neuk nong manehna, geus sagera pancan. Aduh, Mang. Doakeun aingnya. Mang Didin. Dak, si Botuna kajentein sok nyin kesel urang. Tetep bae aing bakal kelingitan manehna. Bakal kangen aing. Oh bener, susah senang jeung urang bebarengan. Kuari manehna ninggalkeun urang kabehan. Aing boga ide dak. Kumaha amun udah kana si Mumu? Naon, Mat? Si Mumu kurang kita ngabucuk Mang Didin supaya udah jadi merantau. Oh bener Met, yakin lamun dibujuk ku si Mumu mah Mang Didin mantak moal jadi berangkat tip. Geus hayu ge dicoba heula, terus ieu latihan pecana kumaha? Geus ka dieu teh mah ka deui. Nggak saya lah ya. Geus hayu ge. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mang Didin. Kumaha, Jo? Tager ja, geus mendingan sebenarnya. Mendingan mang tuh ayeuna mah geus kempes geus Oh. sabaraha deui. Syukur atuh aya kitu mah. Geus bisa lempang deui mudah ayeuna mah. Geus mang cuman can normal masih kena nyeri nak keneh heutik mah. Oh. Jo. Aing ka dieu ge. Aing neuk pamitan, Jo. Hah? Pamitan. Heuh, Jo. Aing neuk merantau, milu gawe jeung kakak aing di Batam. Serius mang. Heuh, Jo, serius. Ih Mang Didin, ulah tinggal kena Benjo atuh. Benjo ampurannya mun Benjo boga salah tapi please Mang Didin ulah mabur ti lembur ieu. Please Mang. Teu bisa, Jo. Aing pasti jadi bae berangkat ke Batam. Mang. Jo. Aing pasti kangen ka sia. Sia mah panaon-naon ge. Tapi aing sayang ka sia. Oh, Mang Benjo ge sarua sayang ke Mang Didin. Kajenting Mang Didin kos naga beurit ge. Eta sia. Kus nangka beurit, Jo. Oh, Mang. Nah, dan dasar na benjo. Sia mah keur sedih-sedihan ge. Kudu be ngaledek aing. Teu betah bogo, lamun geus teu Mang Didin tapi teu ngarek lama. Onggeus. Aing pamit ya, Jo. Doakeun aing sing salamet di jalanna. Sing sukses aing di perantauanna nya. Mang, piuk. Jo. Enggak. Gus. Ulah ceurik. Gen aing milu sedih. Benjo Mang Didin mabur bogo Mang. Doakeun aing pokona. Ke aing lamun geus sukses di perantauan aing balik deui ka dieu. Kese ku aing dibelikeun ciki sakarung, Jo. Bener Mang. Oh, bener. Makana sih doakeun aing nya supaya sukses di perantauanna, oke? Oke, selamat jalan ya. Semoga husnul khotimah. Dan sih mah. Dasar na benjo. Emang na induk modar. Tuh bener sih malah. Doa Benjo salah ta Mang. Kenyalah. Geusnya, Jo. Aing pamitnya. Mang. Geus ge Jo, ulah jeurik bae. Aingna jadi teu tega pan. Benjo bakal kangen Mang sama Mang Didin. Sarua, Jo. Dadah, Jo. Mang.
Mang Didin. Naon deui sih, Jo? Ih, aing berangkat ieu buru-buru. Atas dol bejo mang mau dibawa. Eta sia. Hampura aing salahan, Jo. Hampuranya. Kumaha meureun dol bejo teh paling pang. Teu sengaja salah make aing. Panggeusnya aing pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Si kakek Sugiono mah bejo teh kulining sadeui ya. Po, Tik, cek nyaon can Mang Didin dek merantau ke Batam. Tanya hoja. Ja, kami mah teu nyaho. Emang kunaon kitu Mang Didin? Kok bisa anak merantau ka Batam? Ngomong nama, manehna neuk milu gawe Tik jeung kakana di ditu. Oh, gitu. Mau Tik, coba kusia bujuk si Botuna supaya mahena ulah jadi berangkat ke Batam. Oh, mutik. Soalnya kajentin eta si aki-aki sok jadi yang keladi kami embung kalengitan Mang Didin. Kumaha ge kami ngabujukna. Mo, kusia terima be cinta Mang Didin. Embung subek. Ngaos ya. Dek baemu, please demi Mang Didin ulah sampai berangkat. Oh nyametnya. Naon sih saria aing mah teu cocok jeung Mang Didin. Aing mah cocokna jadi incu Mang Didin lain kabogona Mang Didin. Maedan ya budak mah. Pugu Mang Didin geus aki-aki. Nuk dijodoh-jodohkeun jeung si Momo deui. Anu leutik imut kieu kos kurcaci. Tika kos kurcaci cenah aing. Keceplosan mu, maaf. Enakeun sia matang-matang aing lutik. Maaf mu, maaf. Dak, jeung Mang Didina ayeuna geus berangkat pancan. Encanmu tadi mah kayak masih Benjo heula ndek pamitan sekalian nong si Benjo. Hayu ge kana si Benjo. Sekalian kami yang manggihan Mang Didin heula sampai me berangkat. Heuh, bener dak. Tapi kayaknya manehna geus balik ya di masih Benjo. Mending urang langsung ka imahna bae. Oh bener, pasti manehna balik heula ka imahna. Soalnya tadi teu mau atas, teu mau nanaon keur pamitan jeung kami. Hayu ge. Mau tapi bari dibujuknya kusia kumaha ke Mang Didina sugan be terjadi berangkatna aya dibujuk kusia mah. Heeh, hayu geus geura ka ditu heula be urang. Ayo ge. Tik. Ih. Mang, ulah jadi Mang merantauna Mang. Oh Mang, lamun Mang Didin mah kami mah karesel Mang. Hampura dak. Aing tetep jadi bae berangkat. Mu, Tik. Aing berangkat ka Batamnya. Aing kilu gawe jeung kakak aing. Doakeun aing nya. Heeh, Mang. Sugan be aing di ditu mah sukses. Terus awewe ge daraekeun ka aing di ditu. Hodak. Sugan bae mang. Amin kitu met jawabana ulah sugan. Oke. Amin. Amin Mang. Tah kitu. Dak jagaan ku ieu lemburnya. Pokona saria kudu bisa ngajaga nama baik lembur ieu. Ulah sampai ku di kotoran. Nama baik ieu jaganya. Siap, Nama baik lembur Mang. ieu. Siap mang. Anggeus, aing pamitnya kabehan. Mang Didin. Sabarmu, sabar. Heuh mu, ulah ceurik. Aing nyaho kok. Sia kerelakan aing berangkat merantau. Dik, sabarmu. Geus mu kieu bae. Sia ulah kudu ceurik. Tenang meskipun aing jauh. Aing pasti moal poho kok ka sia. Aing pasti selalu kangen ka sia mu. Ih, Mang Didin. Tenang. Pokoknya lamun sia kangen ka aing rek jam babaraha ge, sia video call bae. Ku aing pasti diangkat kok. Lain gitu, Mang. Terus kunaon ge? Sia embung teu rela aing kaluar di lembur ieu. Sia bener-bener sayangnya ka aing. Ente gitu ente. Terus kunaon ge? Iya, lengan mau didiukan ku si Tika. Ih, hampuramu, situ ngomong ge. Tika emang geus cemburu be, bisi si Mumu ceurik karena embung kalengitan Mang Didin. Nyaho aing geus kapedean be sia mah. Kumaha ge orang teu nyaho.
Siapa juburna sih tik, pedatuin. Tapi mantap mang, dalam. Oh sih. Ih, laju bae ngacaprak si Memet mah kamu mana? Ya ho. Geus dak aing berangkatnya besi kasorean yeuh. Oh, Mang. Terus Met. Aing pamit. Tinggal di Mang di jalannya Mang, jaga diri baik-baik. Sukses Mang. Baik. Mang, kurang minta hampurannya Mang ya. Sok ngaledekeun Mamang pan ya, hampura Mang ya. Mudah-mudahan sukses di ditu Mang. Amin. Tik, mau aing mangkatnya Hampurannya, Mang. sami. Aing mangkat daknya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekedar ngahimbau Mang Didin, sehubungan tina film anu tadi tayang episode 93, Mang Didin nan ngaranna tina film nu tadi teh nan teh kunaon pamit istilahnya. Seakan-akan keluar tina film eta. Nah, anu sabenerna memang Mang Didin arek keluar tina Kodel Coa. Intina libur heula lah, Mang Didin libur heula karena naon? Karena Mang Didin aya panggilan pagawean anu urut Mang Didin keur ieu digawe. Jadi ka penonton setia Kodel Coa hampura anu kasuhun ti Mang Didin nya ulah ngarasa kecewa. Oke? Pokoknya mau tetap pantengin terus Kodel Coa walaupun tanpa Mang Didin. Oke? Kan masih aya anu lain. Apalagi anu ngomong, oh Mang Didin ke mana ya gitu. Geus jadi kesana keluar lain tapi Mang Didin intina arek libur heula, arek gawe deui gitu kan. Suatu saat pasti Mang Didin bisa main deui. Doana bae doana nya tapi waktuna Mang Didin can nyaho ya kan iraha-iraha. Eta mah sakitu ti Mang Didin. Pokoknya dilanjut ka Mang Benjo anu kamari nanyakeun ka mana Mang Benjo, ka mana Mang Benjo. Ayeuna Mang Benjo. Oh, untuk para penonton anu kamari bulan kamari lah gitu nanyakeun Benjo. Benjo ka mana? Benjo ke mana banyak? Anu kamari nanyakeun Benjo, sebenarnya ya Benjo bener gering bulan kamari sampai ayeuna. Gering apa muriang, Jo? Muriang. Jadi Alhamdulillah kuring geus damang gitu. alhamdulillah ayeuna terus mendingan. Ayeuna Sukuna oke. sebenarnya mah awak mah cager, cuman sukuna teu bisa lumpang. Iya bari kabeh tuh. Kita mah geus baru, Met. Tapi alhamdulillah kuring mah geus bisa lempang teh tidak menjang. Oh, alhamdulillah ayeuna mah geus mending. Episode kaharepna insyaallah men terus lanjut atuh. Lanjut, tetap lanjut. Pokoknya mah doakeun bae supaya cager. Amin. naon. Amin. Jadi anu nanya Benjo keluar lain keluar. Lain keluar Benjo. Emang Benjo keur gering. Gering suku lain hate emang geus puguh lah gering gitu. Nya, angga sakitu bae ti Benjo, oke. Oke. Nges? Geus. Oke. Ditutup ku wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Dadah. Ampura.